Dikarenakan seueur anu request endog puyuh, janten abi ayeuna ngayaan endog puyuh nya kanggo di warung seblak. Tah ti kamari teh seueur pelanggan anu naroskeun teh cenah atuh ngayaan endog puyuh di warung teh ngarah terjangkau cenah pangaosna. Da ari endog hayam nya ieu teh awis abi ngicalna 3.000. Tah upami endog puyuh mah abi teh ngicalna kur 1.000-an. Tah kamari teh abi meser endog puyuh teh nyobian setengah kilo heula, pangaosna teh 25.000. Isina teh aya 40 biji abi nyobian, alhamdulillah ternyata emang rame kitu nya seueur nu hoyong ngarange endog. Da panginten pangaosna anu terjangkau nya ari ku endog puyuh mah. Cing baraya di tempat baraya pangaos endog puyuh sabaraha, ngicalna sabaraha. Tah sakitu heula nya mini vlog abi dinten ayeuna. Hatur nuhun, bye bye. Jangan lupa subscribe ya guys, ramein akun pemula.